berkendang tambah berateta jangan sayang kami pemuda zaman tanggung jawab gendang barina kepal nesa manis deken nesa manis deken gekandang tambah peteng dangat anyap hari berkendang tambah berateta dangat sayang kami di negara merdeka pemuda adalah bangsa lain pulas populasa lain kecil populasa
Kemana pawana sok ngajadikeun pantang ulah nyieu ka awonan sabab deui dipanggil ulah nyieu ka awonan sabab deui dipangeran. Rumah samarga negara boga pangkel anu nyata ngesian kamerdekaan udawen sewa-sewaan kita sejata tandang mintonkeun ka binang kita senedang pawayangan jadi jangan diterengkan kanggo pikiran memeprat hati nu awon bangun singkiran wayang teh ngandung perahu manung sama romingkang di bumi mangadi mangatangak melupat sidang dosa menepat sidang dosa sangkan jangan sauyona mengarang sasarangan pajangkan Yura gerak mulai wayanu bageus Yura gerak mulai minangkeun ku pinang kita wilu-wilu jangan tepan urang buara nu bageus tina saestu tapi rumas ti kabodohan rumas ti kabodohan tina saestu tapi Haturan wilujeng tepang kasadaya kaum dangu jungjung kasadaya kaum dangu pulang alimitang dirupa kamalina ditempelan seni Sunda geni nyanggakeun silaturahmi silaturahmi alah ayana yaduh si babida
hapunten anu kasuhun mugi ageus siak sami direrengan seni Sunda hapunten anu kasuhun Pak Dokter Tahrami hapunten anu kasuhun seni lain tapi pikir nyali bodi notang Yurang geramuk seni Sunda seni Sunda anu asli eta mangga urang ari panjangkeun sanekaku delikuna warita anu la 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 nanging hati kekehoyong kami penang dipindah deui kena seni pamari sauyunan sangkan jantung sauyunan mugi Gusti Magung abdi teh udut pitulung laras kumaha mugi di pian kelimang tapi kan panggona teh urang pamulihan wayang teh ngandung paralung gambaran pikeun rumingkang di bumi alam aduh wilujeng tepang Pak Dokter Tohirin anu bagus nyanggakeun ti kabodohan tina saestu tapi rumaos sisip ku harti nyanggakeun mah wilujeng nonton
kembang sungsan dinang kunang utak kurawis wayang cuma orang Bandungan Natarios pawayang Kindalang badai ngawitang ngahalang lagu Adam babuka awak siskang iya dan bangga urang sacara pajengkeun seni kagung ngagelarakeun cahya nur cahya anu aslananwar kang ngagelarakeun manwi ya kang danur sita batur gotong royong rempuk dukung saruyunan hirup desa dilulungan ulare patonggong-tonggong nur cahya nur sari nur jati Sang Hyang Wetri Sang Hyang Tangayu Latri rombongan datang satria dinangan najan jauh oke datang panten tugas nek ngawaya Dang yang wayang wayangan nipuaun ya warga seni padalangan eta seniman sejati warisan makaron urang kemang sungsang binangka pamuka lawang lawang nadina ngawayang kidalang Gedanya montan titip diri santang badan iwaka kanutan urang kagusti nomor kaliang lain orang kagungan rumah kawenang hariring lain nukuri kagunganmu maka weni makhluk mata umawasa ukur mi boga kahayang bari nada dakasa kasabaran ditulis ku para wali direka para pujiangan dina lampah wayang Purwadi
babat Mahabharata ilmu tuntut dunya siar nu awon perlu disinglah dina lampah wayang puruan ngandung silip sindir siloka sastra sasmita dina lampah pawayang sauran nira tan ana panjang sinenggih ingkang sabda uning sinenggih sabda uning lawan sinenggih ingkang sabda uning sabda uning Sauratu sabda pandita sadaya parantos padauninge ya pada najan pondok teu panjang nanging estuning maratela pisan demi kamakmuran negara bangsana seping pamrih rame gawe wawan tinungan hanjraki ngekang ngapus pito arum kasring kang sambiron nomri kasliring eya samiron hanjraki ngekang ngapus pito arum kasring kang samiron nomri ya samiron sekara gadung kongas gandan ya kongas gandan bawe laras ya rinaning riyo ngadua babarangan pundut ridho napangetan suherep data pitana anenggih wau nagring puning kang dados eka adidasa nama purwa basa eka sawiji adilin nugi dasa nama ning puluh nama jejuluk purwa inggih wiwitan lho inggih makan senajan negara satu datan antuk sewu sedasa datan angsal kali senajanipun kapiting samudra kathah titaking ganaras kaung kuling anggar boten wonten malianan kejabi pawontening negara Amaratapura ya inggih negering Cintakapura salajengipun
kawontenan di Karaton Indraprasta nuju ngariung di balairung bengkok ngaronyok di penopok kempak berbayaksa di balai permusyawaratan langgaten ning kursi kading kinggilangkan sana lemek babot perang wedani kinada debat kastori lan sari-sari taya sanes Prabu Yudhistira Prabu Darma Kesuma Prabu Kontea ya sang Brata Penawa didegesan pusadaya kandang wargi Pandawa lilima samia tungkul kamaring keluar katingal ingkang rai tikasatian munggul pawenang nyata Arya Bratasena Arya Bima Arya Werkudara Sopo Bali bantengipun Pandawa lima pengawakanipun jangkung dhuwur simbar dada oh iya makata hanengi nganggo kalung naga pasa nganggo gelang candra kirana ukupan sanaka ingkang saweg saged kasumpingan ingkang raka Prabu Betara Kresna Prabu Padmanaba Prabu Jegalamanik oh Padma hartosipun luhur naba adil di amarta keadilan dijunjung luhur yo inggih Prabu Batara Kresna Batara pinter Kresna Juwitan yo iki manusia sing ora kelingan ora kelangan akal pinter ora katengger bisa ora ketara ahli jurit ingkang raiti kasatian Madukara Dipati Arjuna Raden Pangeran Dananjaya yo sang Raden Parta sadayana tungkul hamaring keluh ajri aningali pamor sang nata dayana kumawantun mayunan jumarios itu ajri aningali ingkang raka Prabu Yudhistira yo pajaing Amartapura katingali Prabu Yudhistira pamenteuna estuning kados Badra Erawan Badra bulan Erawan Mega lera cahaya bulan kahalang ku Mega surem pamenteuna sungkan pangaribawan naon anu ngajantenkeun surem pamenteuna sungkan pangaribawana sang Prabu Nata Amarta Prabu Yudhistira dehenira kersana lami-lami nganti kalelai kedep pinuhu kadedeh melas melis pinuhu kasih awet daling lisan Bopo Mas Raka Batara yayi kadang kula yayi Arjuna kaulanun kula Raka Prabu kadang ingsun seneng Zet bagia satekani kedaton Indraprastaya mrene dudua stata kawuh rayi panjenengan Raka Prabu kabeh elah dal pembage yayi katedak katarima kalingga murda simpen pulungati pundhing mestaka mleber cahya nur cahya nuhun yayi laksa ketika pingan sawangsula ti kakang ngaturkeun sembah kawilujengan ditampi nuwun Raka Prabu oke hapunten samudayaning kalepatan miwaka kirangan Raka Prabu yayi mugi kersa meninggali ngapunten kaji kakang yayi
Sami-sami. soal kalepatan sami-sami sanaos tirai panjenengan taya pentena malah sakedana raya anu kedah nyuhunkeun pangapunten paralun anu kasuhun Raka Prabu. Da eta laras-laras lagi teh di jimat anu pangampu-ampuna urang intang ti urang silih hampura silih maklum yai gitu. kapindo damel kaulan kapindo damel Raka Prabu rai panjenengan Arjuna maturakeun sembah dateng Raka Prabu Yudhistira ditarempi nuhun yai kapunten samudaning kalepatan sanajan piakang kita aya benten rai urang silih malum kapindo damel teka kantun Karaka Batara nuhun yai kapunten samudaya ning kakirangan rai panjenengan kaulanun Raka Prabu urang pada silih hampura ya Gitu manusia aya nu sampurna dengan cikdina hiji martabat saliring-liring sariring-riring dumadi manusia mibanda papasten dua aya bener salah aya emut poho eta aya susah bunga halodok hiji awewe lalaki jeung sajapina malah aya paripaos Pak aya paripaos di mana urang keur salah sok tara manggih bener da eta aya keur bener sok rada hese manggih salah ai tongo ditongong batur masuk dituduh-tuduh tah ieu kalemahan manusia teh kitu ya ai tongo di tongong batur tongo tahar batur dituduh-tuduh ai gajah depan atau arang sorangan ai tongo di sisi samudra gitu balik atuh mah patahan teh tongo di samudra sok dituduh-tuduh ai gajah depan dina tongkolak panon sok tara kalasanya nya eta ai kasalahan manusia mah puguh nya umumna manusia teh sok hayang bener sorangan da namina ge kapindo damel kaulanun tinu hala sakit turai panjenengan nu dimaklum bae samudaring kalepatan sami-sami yai komo akang salajan akang sepuh dina pansakakina ing kalepatan mah sami wae aya paripaos raja sepuh guru bentik curug balas nunjuk capetang balas miwara ya gitu bok pilih tidak kasawuran akang ngajahikeun ka manah yai kasihkeun parasra pinu damel kaulanun tak itu aja aku sedai aku Bratasena aku Ariwil Kodara aing ora bisa sumujud sembah marang hawa musik kakang Gujret aku ora bisa toto boso pemakrama kados wong liyan aku jalu malum marang si kakang aku Gujret marang si kakang aku Gujret orang tadi opo kadang ku dewek sena awam ora bisa sumujud sinembah kados wong liyan wis kodratmu anganggo kalung naga pasah anting-anting manggis mateng gelang candra kirana wis tak malum sena yo matur wujud marang si kakakku si Jaleteng Kresna coba lu baik lamun teu apal kana pangadatan ieu ongko si kakang kadituna si Kresna adat kakurung ku sifat matur bektimu datompo dening asta kali wonten simpen polong atipun dening mestaka nuwun yai yo nuwun kakang Jaleteng Jalubalum orang tadi opo wis pada silih malui hinggih pripun kapal wonten munggul pawenang yo apik wis pada makmur lontrong jalan wis tak jor beton wis tak sensit nggih swangsulipun priye kabar ing Jenggolowali akeh wong pada kedanan kelingan marang Jenggalaman Kyai
yo Badruun kakang Jelirteng. Duwono aku pantakon marang si kakang aku dewek. Beda ieu mah ieu. Naros kenaon cenah Abong kena di wewengkonna bini letter G ki. beda Mulus lekohna. Katuladan ki kentus sugan gitu. Orang tadi apa pantakon apa ya? Aku pantakon marang si kakang aku jenet, si kakang aku derwaji. Amarganipun kowe ngangkir, amangkil marang hawaku dewek karo si kakang Kresna. Adikku dewek si Jelampro Merjuna mergono. Iki badhe wonten kados timbalan pura pasabranipun si kakang jenet, tansah kangajeng-ajeng. Ayaku beresnya gagentos-entos eta mah laras Yai anu mawi Yai Prabu Yai Brata Pandawangan kelingi kasadaya para pagung dina waktu saeuna ieu teh bade aya tinu malanaon Yai kapinuda melaraka Prabu kumpulan sanes dina waktuna rapat merbayak sanes dina mangsana teh bade aya tinu malanaon raka Prabu mangga graunjuk kuningakeun me kaula anu tong didingding clear tong didangdang silka mangga supados bluk-blak we margi upami paratus bluk-blak mah kaudingan naon pedaranana dina ieu gempungan naon idanganana dina ieu kempelan Yai naha atuh idangana tendokna beuleudan nah belahan gitu mangga upami paratus bluk-blak mah apa jelas kantun murakna Yai kapindo damel Raka Prabu anu mawi Raka Prabu Yai Arjuna kadang kula Yai senge diangkir sanes dina wancina diundang sanes dina mangsana teh kaula teh aya hiji anu bade diunjuk kuningakeun ka Raka Prabu miwah dulu kaula sadaya yo no pojet kopindo damel aya naon Raka Prabu mangga kaula teh tilu dinten mangkukna mendak impenan anu memang ieu impenan teh asa beda ti sasari Raka Prabu impenan kapindo damel kumaha impenan naon Yai impenan naon ono ngimpi bae kon dadi pikiranu woge dano ngimpi nyising kamu eta kat luas nyarita kitu hampuraeun kumargi Yai Sena mah heuras genggerongna katempelan saparo Sunda saparo Jawa nangingkeun wae heuras genggerong tapi atina cing lalemes nya teu tiasa diukur tina bahasana heuras kasar sia aing jeung sajabina tapi urang Sunda mah lalemes atina naon margina Sunda daya dua sakal kahiji Sunda ingsun jero dada tamawi urang Sunda mah palalager bager someh najan kasemah kadua Sunda susunan darajat ai susunan darajat teh sahanapeun hargaan sasama ajenan saluhureun hormat matak disimbulkeun dina bahasa aya undak usuk basa keur kaula dahar keur kaula mah mam kangge murang kalih mam keur kaula dahar mam keur kuring dahar saluhureun tuang kangge para pajabat pangagung nedak tadi dah bahasa geus aya tatanan moral jeung nalar poe bingah bagja kangge urang Sunda cek urang barat malah disebatkeun bahasa Sunda teh ngandung bahasa religi
naon ai bahasa religi teh Kang religi teh agama leres geuning upami dilenyepan mah dina bahasa ge estuni ngandung tata krama ngandung titah papatah nalar suci kaulanun taeta kudu banggangan gumantung urang ngagunakeunana jeung nerapkeunana tah dina dangat ayeuna supaya urang lupa poho kana purwadaksina purwa wiwitan dan sing lekasan menyada apal-apal di baheula nanya wae panayagan teh teu kaop dalangna poho deui teu bisa ngajawab pilih purwa supir aya ku ngabojeg gerak ka Prabu ih beung nyambung beung nyambung kita mau BHP ya dengan teu kumaha kulan sakitu biasa aja ti baheula urang Tatar Sunda mah geus boga adab jeung tabeat anu boga nalar nya matak cing urang hayu urang gunakeun deui jang kangge generasi ngora ayeuna yu urang tata deui malah tuh katemong geuning sumangetna Bapak Distam Bapak Sunardi Bapak anu ti kampung budaya teh saya Padastam seueur eta lah Bapak Tahroni parantos ngadukung pisan alah nuhun pisan sumuhun malihanan didukung ku para inohong anu ti pusat puseur daya ti Bandung Bapak Profesor Dr. Ius Rustandi Bapak Profesor Ikik Bapak kantenan atuh anu jadi soko Bapak Dikbud Bora Bapak Tahroni nuhun sumangetna deui ka Ibu Eni di Jipang ieu Bapak Sunardi Bapak Dalang Wawan oge sami remen diajak genduk-genduk sareng simkuring Bapak Asep juga Bapak Asep naon Asep Gendang oh eta mah di luar birokrasi kan ganjakal sok kabagian atau di luar struktural ngan amplop sok hayang panggilan ka Bapak Utar Bapak Tusdi nuhun orang Jatirenggang cenah oge ngawilujengkeun ka tilu panganten dina wengi nu parantos diistrenan janten ketua paguyuban Pasundan di tilu kecamatan nyata kecamatan Kersana kecamatan Losari kecamatan Larangan lujeng mudah-mudahan sing jeujeuh tiasa ngembangkeun naon-naon anu bakal digarap dina paguyuban Pasundan ti wengi ieu dugi kapayun mangga urang sasarengan gawe bareng naon margina urang peduli karena paguyuban Pasundan di zaman baheula anu dipikasieun ku penjajah teh lain ku senjata lain ku bedil lain ku celurit bedama pedang kelewang jeung sajabana pangsinan teh ku kompakna ku guyubna ku rukuna ku persatuanana eta kapinodamo mangga geura unik kumaha ungelna dina impenan Yai Prabu mangga unik kieu kaulanun Raka Prabu kirang langkung rai panjenengan teh nuju ngadaweung di Taman Kaputren laras kirang langkung tabu salapan enjing nyaeta wancina pecat sawed pecat sawed dabwal apalun budak ngora ayeuna pecat sawed teh mangsana ecagna lesotna kondali ti jalma nu keur magawe ngagarap sawah pecat sawed kirang langkung tabu salapan mangsana salat duha baras aja nanging kaget nu teh papadana barang ningali kapaliwitan teh aya
sinar panon poe teh geuning naha kembar mon corong karai panjenengan tayu impenan teh anu salamina janten Bang Baluh karai asa beda moal boa impenan teh tanggara anu kirang sae karayup kaula nun rakabatara ieu teh rai bade tumarosna ieu teh impenan teh payus di pikiran diemutan atanapi umah karakapan wejar meneng-meneng lara denati nira ya denati wejar meneng-meneng lara denati nira ya denati tenera medang ayam medang Yai saliwat mah memang impian teh jika anu biasa wae nanging upami dimanahan dilenyepan memang ieu teh aya pihartieunana anu wajib dimaknaan sanes wungkul kembang sare margi dina impenan taya puspoyoni tirtoyoni gondoyoni aya anu disebat kembang nasare aya anu capeting digawe hingga ka bawah ngimpi aya deui sifatna hiji wahyu anu sifatna laduni pangeling-eling tihang jati wisesa cikana ieu teh upami diatan teh ninggang dina ngimpi yai ngimpi santri pandita hura-hura kitu pan saur sepuh payus ipemut nyangakeun karakabatara teh kumaha kila-kilana sarengenge teh lambang keagungan sarengenge teh lambang komara sareng wibawa kalayan lambang kabijaksanaan naon komala jeung wibawana panas sifatna bijaksanana panon poe teu pilih kasih kanu geuleuh dicaangan kanu suci dicaangan asugan itu goreng patut mah moal dicaangan tante nanging dina palapa kemana yai anu jadi emutan komara jeung wibawa yai bratapan wae yai Dharma Kusuma kaceluk ka kandang ewu kawantar kajana pria ratu mulku kakasih dewa inggis kubisi rempat kusukan komara sawi bawa yai bakal ayat nyaingan yai iya anu jadi kapawur pun kakang janten bakal ayat nyaingan komara sareng wibawa leres pangemut akang yai itu kaulan di mana ayat kemar pasti dua di mana ayat dua pasti bakal timbul dua paham dualisme di mana ayat dualisme bakal timbul dua keputusan di mana ayat dua keputusan rakyat tuh bakal bingung ya makana kituna kaulan barang nuju eca dinira manusia eca raos dinira aranjina manabda mandeg pagunemanana nuju raos pagunemanana di luaran kalaton aya anu gegeren dengan kalayan gegedor kalawang saketing kalaton Amarta naon teh saha teh ka Prabuna moal kitu tukang baso teh yun saha teh saha di luar yang aduh kadang ngingeun dewe kumaha cok
kabina-bina subang sugan rombongan buruk teh disangka rombongan buruk aing heuh ya ampun deui gegerendengan nama jika si Astra Jingga cepot Astra Jingga lu kadang ngingun jalan maneh Astra Jingga Jun abdi gan Astra Jingga ya aya Astra Jingga aya naon maneh bet ngaheureyan ieu teh keur sidang kurang ajar aya Jun sampurasun assalamualaikum kula nuwun aduh Astra Jingga kalebet sina kalebet jai kalebet Astra Jingga gan sampurasun aduh sebenarnya majang dewek teh gumpur dek ngadeuheus kadunungan teh gumpur teh malu maju dek ngahareupan pangagung teh akeun wae da aya wa eye keun wae ujung-ujung nambahan semangat aya abah eye nya wa eye heuh aya artis nasional aduh reueus dewek euy buki wawog ieu ha naonna 10.000 kemenang mamun 2.000 ngekokos ngalun kamanggung da papayu nedah jambara hampuran lugai lungsur kamar sapada beak bulan beak rindu ngapandungan nyerangkeun di kaanggangan lampahna keras sewa-sewi pajajaran hasil molong hasil ngimplem anjokna wae sami ngakul tatar Sunda paburantak rahayatna larabalangsak nu jadi marga lantaran pacektongan jelayet jeung duduluran pagiran girang tampian komoan gosah dumbreng aya ya indah masih di arula arileuk gede angger we beda jeung juru kawih lamun juru kawih ngagonggong coba anu ngalungan ai kadewek mah diliwat wae acan wa antos tidak teuing acuan Bapak pangarsa bapakan Dikbud Pora badan tos mulihnya panginten semuhun ada makanten hiburan we urang mah hiburan rakyatnya tapi tenang jang nendi aya panadi ya panadi bos bawang aya Pak Haji Suhardi aya sadeui Pak Haji Suhardi Bapak Haji Suhardi di pamulihan alhamdulillah ngarojong pisan ho sono pisan ye ulah ka urang pamulihan cenah mun tepung teh dek nyawer ya panadi bandar bawang ongkoh bandar sinden ongkoh aya ngan kal cenah peuting ieu poho deui bawangna tinggalkeun Astra Jingga ulu tong
monggo kelendengan di luar bae asuh saja kalapat saja mangga sun cicit tanah makalang ngayona sun agan pangaulan panutan tutulkeun di sim abdi salalamina sun mangga abdi saja ngajurkeun sim bakto mugi kacampi juga kan ditarima strajinga apunten nu kasuhun nyimaraha cedak taya bayan di kampur aku kaula oke kajuragan agung sim bakto Yo tato bukti mupot punten samudeun ong kalau lepas dan ambil kan kurang tadi omong karo sopo kowe meneh lan karo sopo kowe meneh arti teu ka ari menek naon menek ka dieu ari menek teh ka dieu sareng saha ka dieu kitu abdi wungkul we abdi nyelirogan nyeliro bapamu ora melu buat sumun nuju kacarajang kerap ayo Gusti Prabu sembah katur datang Gusti Prabu jenggala maning sun ditarima saya nuhun apunten gan sami-sami pot cager paneh alhamdulillah sun ieu sakedik we naon bisul naon bisul beunyeur nya atuh dicolok we atuh ku cucuk jeruk aduh kahayang teh ieu pot 200.000 bawa ke dokter ya dunungan teu ngarti ieu mah dokter dibuka cing kajuk jeung isukan pesenen teh boga dunungan teu ngarti teh pedit kitu naon punjenna kan teu kakantun ka pangaulaan abdi tutulkeun salamina kan pangaulaan panengah ditarima bakti maneh cepot nah kakang Semartaya kadieu sumuhun ieu mah abdi we ngahaja aya naon astra jinga calik singgeuna tu meneh calik cepot nya punten we teu naon kapengkeran teu naon asal tong mejus we tong mejus aduh ampun punten kan nya teu naon pok ngomong pot hayang naon meneh pok ngomong apa hareup hopo kowe meneh nyarita nu balik maneh asa jinga aya naon kan Rajon mewek nama ke ngalengis kitu ojo nganti anda sai mata buaya paur ya nu ieu mah ieu jelema teh geuruhan mana dek masudi najis geus babarengan jeung jelema ieu teh bisa teh nyarekan we ka dewek teu kau salah saeutik kudu melotot leuh menteri gaplok ongko nyarita nu balik asra jinga kieu kan sakumaha nu kauninga abdi teh salamina danten abdi dalem di Amartapura sun nya nanging kahirupan abdi teh kieu keneh kan tong arasula atuh Kang kieu keneh jaba kaayaan di lembur-lembur teh meuni hararese pisan usaha ge rajeun aya proyekna atuh ku para pamimpin teh dibikeun teh kanu warawuh wae sakalian hayang kuli ge demi hararese nu nabuh-nabuh nu ngampar-ngampar nu syeubuh-syeubuh nu lapar-lapar lu kumaha atuh supaya ceplak pahang wae naon maksudna ulah sinir sampir ka para pangagung taku kaula ai program geus didugikeun ngan gumantung pangaturan di handap sumuhun kan tina hal sakitu abdi teh kungsi ngobrol sareng pun bapa teh kungsi ngadongeng sareng abdi kan nyarita teh tong bari mewek da ngerakeun goreng maneh teh geus kolot merewengna teh beda
ya beda jeung wae atuh wae marweng ge jadi duit dewek buru-buru jadi duit atuh kumaha dongeng bapa maneh mah ieu kan dongengna teh kieu kan jang cing sabar euy melak bonteng moal bakal jadi pare cing melak pare moal bakal jadi bonteng eta ceuk abdi kan ai bapa pepelakan teh anggar we di baheula ngan bonteng we jeung pare eta teh ngandung harti hirup teh kudu sabar sumuh abdi ngawal mohon bapak kurang kumaha atuh urang sabarna tapi ai kieu keneh atuh cepot hirup dalam dunia teh keur manyatu ge hese nyandang ge teu pageuh abdi teh baju ge anggar hideung deui kitu paribasa kulawarga Semar isuk mubur sore nahur teh kadang jeung nyandangan tapi saur bapak kan sanyana jang urang teh lain jelema kekere domplek lain jelema kokoro nyosok tuh tembok cenah kekayaan bapak baheula di sawarga nolokna Maniloka nya hese di ngomong heuy sawarga Maniloka nyaeta di wilayah Sinyaluri sawarga Sinyaluri teh eta teh harta banda bapak nya nu baba nya nu ilahin oge jang dina hal sakitu abdi teh kacarikan ku kasauran pun bapak si orang bapak teh jelema beunghar nanging abdi teh keukeuh panasaran aya dua perkawis abdi pangnangadeus kadunungan abdi salaku ais pangampih nagara kahiji bade tumarosna nya pun bapak teh gaduh hak waris harta banda kakayaan di sawarga Sinyaluri kaduana upami leres pun bapak tak putus ojo mewek wedan upami pun bapak gaduh kakayaan di Sinyaluri abdi teh kaduana bade nuhunkeun widi bade hanyat ka sawarga Maniloka kan kitu saleres jadi pangdatang ka dieu teh maneh deuk nanyakeun kaayaan hak waris harta banda kakayaan di Sinyaluri sumuhun delapatawan kaduana mun nya anjeun deuk hajat ka sawarga lokal lereskan dina palebad dieu kaula kawates kuka nyaho anu langkung apal tinang tos raka batara ti jenggala manik salaku pangaman dunya tugas ti para dewa kan iya sajingan naroskeun ngeunaan Sinyaluri anu pakuat pakai teh sareng kakayaan Kakang Semar Badranaya naha nya Kang Semar gaduh kakayaan di Sinyaluri iya yi barata Pandawa iya Tarma Kesuma asra jiga abdi kan mapai sajarah jeung catatan nu nya bapa maneh jeung Sinyaluri kumaha kan nya kumaha kan memang bener leres bener tuh nya dina Sunda mah kieu ai pangagung mah nyebutna bener ai kuring mah da bawahan nyebutna leres kitu atuh kan kedah hafal kanya utan disebut undak usuk bahasa kuing kumaha keur batur kumaha keur sama kumaha keur handapeun kumaha alus jadi pun bapak teh leres kagungan harta banda di Sinyaluri tapi do kali bener kawas nu gelo pae maneh cepot hayang aing ditangkeupan ku kucing budug astagfirullah kucing budug eta
Bola bawa bodog na disebut ucing nama teu nyaon dewek aya. Gan jadi laras benar sepot. Nah, upami laras sakan tenan wae gan. Abdi teh bade nuhunkeun widi bade hajat ka sawarga longka maksud abdi bade naroskeun. Kamang otipati jagatna teh saurna abdi teh ka jagatna teh emang teh. Naon? Naon? Abdi teh bade hajat ka sawarga manila ka bade naroskeun hak waris pun bapak ngeunaan si Nyaluri. Jadi mana dek maksud dek hajat ka sawarga manila ka? Sumuhun. Dek minta harta banda kekayaan di si Nyaluri. Sumuhun bade naroskeun ha. Cepot. Dengek ke mana? Dengek. Pandawa duges kawendarak tumulku kakasing para dewa. Kaulah salaku batara pangamandunya. Dia jagat wayang-wayangan malah sampean tiap marta nu kawan tu kareka bana sapon ditumaritis kareka bana sakon kamartapura. Aya hiji jalma tugas pangamandunya kari-kari ayeuna. Astrajina anak Semar Badran dek hajat ka sawarga dek nuntut waris di si Nyaluri. Nah teu dipandang kaulah salaku pangamandunya Astrajina. Jawab.